Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng Sunda anu dipihormat kusim kuring nuju di mana wae ayana bu anu caketna bu anu tebihna pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara. Aturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersening Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari ginulur kabagjan utan wates wangna. Para wargi dina dinten ieu teh masih ngadunggikeun carita nyambung anu judulna Parlayana Si Samrenyawa. Jejer carita jawara tatar galuh. Kalaan dinten ieu nincak di bagian ke-28. Turta ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda karya simkuring. Mugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasakur anu ngadangukeunana. Kalayan mamanawian sasieun sabenyeureunana aya pulunganeunana. Mangga para wargi supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu dongeng urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Si anu kudu modar bangsat, si kalong hideung siga anu babarieun pisan ningkahan panarajang musuhna. Kalian sanggeus micin panarajang musuhna, sakilat bedogna kumolebat. Teu salah deui, bedog si kalong hideung ngagabres kana beuteungna anak buah Kidoleh. Aduh, tobaat. Anak buah Kidoleh korciak dengek. Laju awakna ngagedebut di bandemah. Getih langsung ngabayabah tina beuteungna. Saterusna ngusak kapiuhan. Kurang ajar, barudak maju sarerea. Kidoleh ngagerok anak buahna nu keur ngajaga juragan dirja. Sabab ukur kari maranehna anu masih jagjag. Maksud Kidoleh rek ngoroyok di si kalong hideung. Kidoleh teu sanggupeun lamun kudu ngalawan si kalong hideung sosoranganan. Nempo gerakan-gerakan si kalong hideung anu kacida caringasna, hate Kidoleh jadi marmir. Da sawasa ujug-ujug ngarungkup ka wanina anu salila ieu jadi tangguhan manehna. Si kalong hideung emang lain beja, kitu ceuk anu aya dina pikir Kidoleh. Ciat! Dua orang anak buah Kidoleh sanggeus menang parentah langsung kumolebat nerajang bebarengan. Pedogna ting hariuk muru awak si kalong hideung. Kalaan saterusna disusul ku Kidoleh. Ciat modar sia kalong hideung. Kidoleh ngabentak. Sorana lir gelap saleser.
matak ngaruntagkeun jantung. Tujuanana ngara musuna ngarasa kaget jadi luwih gampang ditarajangna. Ciat, tapi si Kalong Hideng emang kakoncar ku kageranganana. Sanajan dikeroyok ku 3 urang, tapi teu nempokeun ka gimir atawa karempan. Awakna justru malah kumolebat mapag panarajang musuhna. Bedogna kokolebatan nembus popoek peuting. Kidole jeung 2 anak buahna terus-terusan merakpak si Kalong Hideng ku sabetan-sabetan bedogna. 3 bedog rek meh ngurung awak si Kalong Hideng. Tapi Kidole ngarasa hemang ku kenyataan. Si Kalong Hideng hese rek di arahna. Awak si Kalong Hideng ku melebat ka cidaran cingeusna, jurus-jurusna ka cida bahayana. Kidole kesang lembut kesang badag. Atina ngadadak was-was tur hariwang. Ciet, si Kalong Hideng dina sela-sela kokolebatan bedog musuhna, manehna ngabentak bari awakna kumolebat lirbanu kualet. Kalian teu bisa disingkahan ku musuhna. Bedog si Kalong Hideng langsung ngabeset dada salah saurang musuhna. Aduh iya. Anak buah Kidole ngoceak, laju awakna sesampoyongan. Saterusna ngagedeblug niban lemah, ngusek kapiuhan teu hudang deui. Bangsat siah Kalong Hideng. Ciat. Kidole lain deui amarahna. Sabab anak buahna nungtut terubuh. Ku kituna manehna nang ngahangkeutkeun panajangna dina gerak-gerakan anu leuwih gesit jeung matak bahaya ka musuhna. Bedogna kokolebatan marangan awakna anu julung-jeleng narajang si Kalong Hideng. Ciat, si Kalong Hideng menang panarajang anu ngababi buta ti Kidole, langsung kumolebat miceun sabetan bedog Kidole. Saterusna bedogna nyewuk ke anak buah Kidole. Kelan teu bisa disingkahan, bedog si Kalong Hideng langsung nyayang kana awak anak buah Kidole. Aduh. Anak buah Kidole anu karisa urang di teh kocek dengek cangkengna gudawang kabeunengan ku bedog si Kalong Hideng. Kadan langsung ngarumpuyuk teu bisa daya. Eureun Kidole, kula ngelingan Andika, meunggeus tong mere perlabanan. Percuma meningkat itu kabur, bisi kabur perlayu ku bedog kula. Si Kalong Hideng ngeureunkeun Kidole sabab manehna teu boga urusan jeung eta jawara. Si Kalong Hideng ukur rek nyangkalak Juragan Dirja. Urang ajar Kalong Hideng montong jumawa make ngahina ka kula. Emang kula sieun ku Andika. Kidole kahudang amarahna. Jiwa kajawarana nang mulai nguliat. Getihna langsung nyeak kabawa ku amarah. Jujur Kidole, kula ukur buka urusan jeung Juragan Andika. Sebab Juragan Dirja teh rentenir anu kacida dicikna. Sedang Andika sanajan lain jalma hade tapi oge lain jalma jahat. Kukituna mending ka ditu bae geura kabur. Si Kalong Hideng deui mere pepeling gas Kidule. Sangkan ini tinggalkeun pakalangan. Sebab si Kalong Hideng embungeun nyelagakeun Kidole. Urang ajar, montong loba bacot sia. Ciat. Kidole beakeun kasabaran. Manehna langsung ngagajelang bari nyebetkeun bedogna. Bedog Kidole nyewuk ti luhur ka handap. Maksudna rek narok sirah si Kalong Hideng. Bedogna kumolebat ka cida cepetna. Kurang ajar Kalong Hideng montong jumawa
maka yang ngahina ka kula. Emang kula sieun ku Andika. Kidoleh kahuda ngamarahna, jiwa kajawaranana nguliat getina nyeak ke bawah ku amarah. Jujur Kidoleh, kula ukur boga urusan jeung juragan Andika. Sebab juragan Dirja teh rentenir anu kacida dicikna. Sedang Andika sanajan lain jalma hade tapi oge lain jalma jahat. Kugituna mending ka ditu wae geura kabur. Si kalong hideung deui-deui mere pepeling ka Kidoleh. Sangkan indit tinggalkeun pakalangan sebab si kalong hideung embungeun nyilakakeun Kidoleh. Urang ajar montong loba bacot sia. Cia Kidoleh beakeun kasabaran. Manehna langsung ngagajeleng bari nyabetkeun bedogna. Bedog Kidoleh nyewuk ti luhur ka handap. Maksudna rek narok sirah si kalong hideung. Bedogna kumolebat ka cida cepetna. Si kalong hideung siga anu entengeun pisan. Bedog anu nyewok rek narok sirana ukur dibuang ku ngusikeun awakna. Awak si kalong hideung ngagilak pisan. Pos bedog Kidoleh ukur nyabet angin. Sanggeus kitu sakilat si kalong hideung notogeun ka gang bedogna kana iga burung Kidoleh. Aduh, Kidoleh ngagoag. Laju awakna ngajarik jeung mundur. Saterusna dengan kencana ngarampa iga burungna anu karasana asap potong kumanehna. Ceuk kula oge Andika mending kabur sabab Andika lain pilawaneun kula. Ilmu Andika can sabaraha. Si kalong hideung sumarita sasat ngajejeleh ka Kidoleh sabab saenyana kamampuh Kidoleh moal bisa nandingan si kalong hideung. Bangsat, kula can eleh. Ciot. Kidoleh sanajan ngaku kana kamampu musuhna nu leuwih luhur batan manehna, tapi jiwa kajawaranana tetep pangkuh kudu ngajalankeun tugas, najan kudu asor dina patunggalan jeung musuhna. Nya sok atuh geura ketrukeun sakabeh pangabisa Andika ari panasaran keneh mah. Ngan ulah kaduhung sabab kula geus mere pepeling ka Andika. Si kalong hideung antukna siap ngalayanan Kidoleh anu amuk asor bebeakan. Sabab lamun rek tewak juragan Dirja nya kudu ngelehkeun heula Kidoleh anu jadi pangawalna. Kula lain jalma anu kudu dipikarunya. Sanajan nya ilmu Andika kacida luhurna, tapi kula moal mundur najan satunjang beas. Sok urang paheula paeh jeung kula. Kidoleh bener-bener nyokot putusan rek ngadu jiwa jeung si kalong hideung. Ceuk tekadna batan kabur ka jenting paeh dina pakalangan ngabale bangke. Hanjakal teh. Anjeun buka karepe bela ka jalma jahat nepi ka ngorbankeun nyawa. Namun kitu eta pilihan Andika. Si kalong hideung mang hanjakalkeun ka Kidoleh anu rek korbankeun nyawana pikeun ngabelan jalma jahat siaga juragan Dirja.
Ke punten para wargi urang asuh heula sakedap. Sakan tenan sim kuring seja ngiring ngemutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Kadang tong hilap like-na oge komentarna. Tiasane supados di mana sim kuring medar deui lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nemongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Montong loba bacot ciat kidoleh ku melebat nembus popoek peuting pedogna ngahiup bangbaraan tujuanna geus pasti rek ngadu jiwa jeung si kalong hideung rek paheula-heula paeh sabab lamun manehna ninggalkeun pakalangan sarua we jeung ngawiwirang dirina pikeun manehna mah juragan jate mangrupakeun dununganana jadi kudu dijaga ku nyawana. Si kalong hideung barang nempo aya pedogu malebat rek nyabat di corona sakilat ngibaskeun bedogna ka gigir belentrang sora bedog diadu meupeskeun simpena peuting ciat idoleh barang bedogna bisa katangkis ku musuhna sakilat tajongkeun sukatuhna ka hareup tujuanna rek ngarahulu angan musuhna. Tapi hanjakal si kalong hideung lain jawara samanea. Si kalong hideung teu kapalingan reret sakilat manehna ngadorongkeun dampaleungeun kencana ka hareup. Ceduk suku kidole bisa katangkis. Ciat beunang sakileh. Si kalong hideung ngabentak pari nyabetkeun bedogna. Tujuanna narek nigas cangkeng tidoleh anu harita keur jumarijeg akibat eleh tanaga ku si kalong hideung. Hai lakadara. Idole lain deui ngarenjagna sabab sabetan bedog si kalong hideung rek meh teu kabade ku manehna. Bedogna nyewuk ka cenah cepetna. Jadi kidoleh teu bisa nangkis atawa ngabuang eta serangan. Ngan gebluk we manehna ngabeubeutkeun awakna. Sababan ku cara kitu manehna bisa leupas tina sabatan bedogna si kalong hideung. Kidoleh muringis sabab ragragna teu puguh itungan. Udang kidoleh montong kalah gogoleran. Si kalong hideung sabarana mah lamun manehna boga niat jahat babeureun pisan pikeun dasa kidoleh. Tapi manehna kalah nitah hudang ka kidoleh sabab teu boga niat jahat. Kidolah lir babi bayangan awakna nyuruntul murus si kalong hideung pedogna nyuk rek nubes beuteung si kalong hideung manehna narajang geus teu boga aturan sabab kidolah teh sasat geus beak tengkak sakabeh pangabisana geus diketrukeun. Hai si kalong hideung menang panarajang ti kidoleh anu amuk asor teu puguh ukur narik sukatuhna ka gigir bari langsung ngagilekeun awakna. Pros bedog kidoleh ukur nyawuk di tempat kosong. Keur kitu suku kente si kalong hideung mata dipake ngait suku kidoleh. Jolongjong kidoleh ngajolongjong rek ti kusruk. Kalian sakilat si kalong hideung ngolebatkeun dengan katuhunan ukur nyekel bedog. Cemrot gagang bedog nanggal kana pundukna kidoleh. Aduh, tobat. Kidoleh leungit budi ilang daya. Awakna nyuk suruk ni bandemah.
saterusna utah uger ngaluar-luarkeun eusi pejitna teu pati lila ngulahek kapiuhan teu hudang deui. Sanggeus para pangwal Juragan Dirja pada numprak teu walakaya, si Kalong Hideng langsung ngagajeleng kana kareta anu dieusi ku Juragan Dirja. Ampun Kalong Hideng, kula mah teu boga kegorengan jeung Andika, jadi ulah ganggu ka kula. Juragan Dirja kumeleter, laju carita bari Arab eueup awakna ngadedak teu walakaya lir anu kapupul bayu. Jantungna karasa eungap bakat kudaligdug teu puguh endagna. Andika jalma telenges salabatan rampok, ku kituna meujeuhna lamun Andika ditunggal jangga ku kula. Si Kalong Hideng ngancam-ngancam ka Juragan Dirja, bedogna langsung ditodongkeun ka Juragan Dirja. Ampun, ulah mahan kula Kalong Hideng, kula mah teu boga salah ka Andika. Juragan Dirja nyoba-nyoba ngaber diri ku kecapanana, anu cenah teu boga kasalahan ka si Kalong Hideng. Andika emang teu boga salah ka kula, tapi kasalahan Andika ka rakyat anu tunggara. Lobana satu kebing langit samparan jagat. Jadi wayahna Andika bakal dipaehan ke kula. Si Kalong Hideng terus-terusan nyingsinan Juragan Dirja, bari tetap ngasupkeun bedogna lebah ti Juragan Dirja. Kalong Hideng, kula menta dihirupan. Sakabeh panenta Andika bakal ditedunan, asal kula ulah dipaehan. Juragan Dirja antukna kedal ucap anu pasrah sababanena mungeun dipaehan ku si Kalong Hideng. Lamun Andika hayang tetep hirup, kahiji kadiekeun eta duit sakabehna. Kadua pulangkeun deui imana mursidin anu dijabel ku Andika. Karena eta duit bakal dibagikeun ke masyarakat anu diperes ku Andika. Si Kalong Hideng langsung minta syarat lamun Juragan Dirja embung dipaehan. Sok padahal si Kalong Hideng teh ukur nyingsieun. Tah duit mah sakabehna ngan ari Imam Mursidin mah moal bisa. Sabab manehna teu bisa mayar hutang, jadi imahna dijabel. Juragan Dirja langsung ngalungkeun endong gede anu diisi ku duit nu lain saeutik. Tapi nolak pikeun mulangkeun imahna Mursidin. Namun kitu Andika bakal dipaehan ku kuda. Sabab Andika geus nyieun kakejeban nu keur meunang ka tunggara. Duit anu diinjemna ukur saeutik, moal cukup jang harga eta imah. Si Kalong Hideng mimiti ka hudang ngamarahna. Langsung we bedogna diteueulkeun kana ti koro Juragan Dirja. Ampun Kalong Hideng, kula hayang kena hirup. Ari kitu aya pancakaki naon anjeun jeung Mursidin. Juragan Dirja ngadeg-deg sebab seseukeut bedog karasara nurih di korona. Ulama teu boga pancakakina naon, ngan Mursidin teh mangrupakeun dulurna Santanu jawara Tatar Galuh anu geus kakoncara. Jadi lamun Andika teu mulangkeun eta imah, maka Andika bakal dijorag ku Santanu. Si Kalong Hideng langsung ngabejakeun yen Mursidin teh aya kaitan jeung Santanu. Maksudna supaya Juragan Dirja beuki sieuneun. Jadi Mursidin teh dulurnya Jang Santanu. Aduh ampun Kalong Hideng, kula jang jirek mulangkeun eta imah. Juragan Dirja mending ngarenjag barang ngareungeuk kecapan si Kalong Hideng. Sabab saha jalmana nu teu apal ka Santanu.
Lamun manehna teu nurut ka si kalong hideung, manehna bakal leuwih balai. Lamun kitu mah andik aku kula dibere hirup. Tapi dua poe deui kula bakal ngadatangan Andika. Lamun kula warga Mursidin can aya di imah nu dijabal ku Andika, mangka Andika bakal kocoran. Si kalong hideung nandaskeun ancaman ka Juragan Dirja. Sabab cek pikirna jalma model Juragan Dirja mah moal bisa diajak bener. Jadi kudu ku kakerasan. Kula sanggup poe isuk eta imam bakal dipulangkeun ka kulawargana Mursidin. Juragan Dirja janggupan sabab manehna geus teu bisa deui ngabela diri. Kapan akna buahna sakitu jaragona kabeh oge teu aya nu mangga kuliah. Syukur atuh ari kitu mah tah duit ti kula pikeun mayar hutang Mursidin. Si kalong hideung ngalungkeun duit ka Juragan Dirja. Duit anu menang nyokot tina endong anu dibikeun ku Juragan Dirja. Jadi anger sebenarnya teh duit Juragan Dirja. Ulah dilaporkeun ka Jang Santanu kalong hideung. Kula janji eta imah poe isuk bakal dieusi deui ku kulawarga Mursidin. Juragan Dirja sieun ku Santanu bakuna era ongkoh. Sebab Santanu teh salila ieu bebel ka masyarakat tina gangguan parah garong. Malah kapan manehna oge pernah ditulungan ku Santanu waktu digarong di tengah leuweung. Dua poe deui kula bakal ngadatangan imah Mursidin. Namun kula wargana can aya di dinya, mangka kula jeung Kang Santanu bakal ngajorag Andika. Sanggeus ngomong kitu si kalong hideung kumolebat kana poe. Muru ka tempat Santanu anu tadi nalingakeun manehna. Duh, ulah ngarasa era ku Santanu, ari sugan Mursidin teh lain kulawargana Santanu. Geun poe isuk marek dipulangkeun eta imah teh, bari sakalian minta dihampura ka kulawarga Mursidin. Supaya ulah jadi gantar kakaitan jeung Santanu. Juragan Dirja ngagerenang sorangan saturusna turun tina karetana muru anak buahna. Idoleh arudang ieu cikalong hideungna oge geus leungit. Juragan Dirja ngaguyah-guyah Kidoleh anu ngagoler ka piuhan. Saturusna Kidoleh di banjur beungeutna ku Ciherang. Korejat Kidoleh langsung ngorejat laju culang cilik. Juragan, ampura kula tu walakaya. Si kalong hideung elmuna jauh saluhureun kula. Kidoleh langsung sasadu ka dununganana sabab rumasaeun manehna teh bisa ngalaksanakeun tugas sakumaha mistina. Keun wae Kidoleh da emang si kalong hideung mah lain damaneun pantar anjeun. Untung eta oge teu maehan kula ukur menta sangkan mulangkeun di imahna Mursidin. Juragan Dirja cumarita ka Kidoleh. Saterusna Juragan Dirja nitah Kidoleh sangkan nulungan anak buahna nu keur tinggal loler. Sabab tatuna ngaluarkeun getih. Jadi kudu buru-buru diubaran.
Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna perlayana sisamer nyawa bagian ke-28 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto menawi urang di parang umuran panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kesangapunten kana sanes kanten kalumputan kalepotan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.